Si Mama keur naon? Dibikeun naon teh eta? Tahu. Oh, cau, digoreng. Ere. Oh, emang pepen ke mana pepen? Aja di lembab. Oh. Ente damel? Hujan ya. Mungkin keur musim hujannya. Salat di abi ge di bumi we geran ieu teh. Hujan aku mah. Heeh. Aleueun. Jangan kayak malam berenya eta digoreng. Ya, nggak goreng. Kayak hijau nya minta. Oh, kan dia lah. Jadinya RT lah om. Enggak. Cuman araya si RT. Aing sih jadi fitnah, ada takut jadi fitnah. Si pemajikan si RT masuk jadi cemburu. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha kitu nya? Assalamualaikum. Sora si Ijah. Kayaknya mah heueuh bener. Juga si Ijah. Mana? Assalamualaikum Pak RT. Pak RT. Gimana kabarnya Pak RT, sehat? Alhamdulillah, saya baik. Aku nggak apa-apa, kayak jero asup. Uhun, mangga, Nggak apa-apa? baik. Uhun. Manitas gaya Pak RT. Aduh, aduh. Nyaman? Alhamdulillah, cager. Ikut dulu atuh aku teh. Atuh mangga. Ya. Uhun. Mangga, calik. Jadi gini. Astagfirullahaladzim, teh. Kamu teh gimana atuh? Ini. Aku teh aku datang ke dia teh, RT. Kan aku teh Ada apa ananawan? sudah 3 poe aku teh tidak ngelebok yang namanya sepan beas ya. Jadi kedatangan aku ke sini teh Pak RT, kalau memohon sih enggak ya. Cuman untuk saat ini teh yang aku butuhkan adalah segenggam sepan beas dipulukan ku daging domba gitu Pak. Jadi perut aku teh saat ini teh kelapar. Kalau buat nasi mah aya. Beras. Ya, jadi Aya. aku datang ke sini teh ya, kalau kata kasar orang-orang yang Iya, beas aing teh datang ka dieu teh RT. Gitu. Di jalan tadi tidak ada yang tahu kamu kesini. Tidak ada yang mendeureukeun aku ke dieu teh. Aku teh bersembunyi susulumputan, aku teh jalan gang anu leutik apa? Jalan gang deket rumahnya Pak Iwa di situ. Oh iya. Penanga. Aku teh lewat situ udah takut kelihatan sama manusia-manusia kayak si Sarkil. Kayak si Saudara nama tos nyeri hati abi teh. Eta mah kesalahan kita. Kita masih Sarkil kan itu nama. Anu sok gitu. Jadi kumaha? Jadi atos rada kumaha gitu tah. Iya sama aku ge mata ketika ieu teh aku mah lihat si Sarkil teh ibarat lihat korong aku mah. Oh. Pika geuleun pokona mah pajama eta teh. Dicempal bae atuh. Pan iya aku ge gitu. Oh, gini ya Pak teh, yang waktu habis kejadian itu, yang waktu kita dituduh kayak selingkuh gitu. Iya. Tadinya teh si Sarkil babeja lepikeun ka di RT 5. Arapaleun. Iya. Katanya si RT sama si Ijal gini. Padahal mah kebuktiannya enggak kan ya. Ngangkur dicabak gitu hungkul urang Jadi aku ge jadi malu kok. Era isin sebenarnya nama. Padahal mah salahku kolot mah ulah kos kitu heueuh. Dikasih baweun. Untungna nama gimana gitu. RT kesana RT. Jadi kirang tanda kutip lah maksudna nama gitu. Ditambah ku si Sarkil dapat omongan kayak kemarin nyaho teh ti si Entin. Si Entin bebeja si Entuy. Cenah Entuy, tuh jangan si Ijah jeung si RT di kieu-kieu. Tadi dinya teh geus we jadi keharmonisan dina rumah tangga we teh rada kacau balau. Terganggu ku omongan si Sarkil. Tapi ait dipikeun ka terlalu kitu mah henteu meureun ya.
Enggak sih, apa suami aku ge masih sayang ke kau ini. Alhamdulillah tuh. Kalau begitu mah jadi masih I love you lah gitu. I love you nama teureun-eureun salaki aku mah tetep gulimpangan I love you nama. Tetap. Iya, cuman ya karena omongan lu tadi teh apa ya? Anjir. Telapak kaki si Ija. Telapak kaki si Ija tau baya wakitnya. Dia menuju HST euy. Nah, si Ija ini euy. Dah geus sakadang bayawak ada di dalam. Anjing. Imah. Duh di kumaha kitu ku aing nya. Dijiwir kitu nya. Kudu dibawa ke Waibah ieu mah. Geus ka jero. Harus disamperin si eta tah. Di sini lagi naon di sini? Wete, di sini lagi naon? Beuh, assalamualaikum hanteu. Nya, Tidak ada tata keramanya. podo gek weh dieu. Lihat atuh aing teh sing sopan tamu ka yang batur mah. Ieu mah punya adab ini. Aing Jangan tuh bener mah. Nu penting sopan mah. Meni tidak perasaan kaki. Oh, sing sopan kamu teh. cengkreng ieu. Eta tulang belulang turunin. Beureum meni Ini teh rumah RT kamu teh. Mali. Lagi naon dia lagi naon? Nih aku teh Roman datang ke sini teh mau pinjam beras ke RT. ya Aing na datang ka dieu teh pinjam beras atuh teh. Disogok. kade deui lain fitnah deui angger teh aing geus bisi arek jadi bisi mitnah deui wae lah aing tuh angger. Dua karung mun. Heeh. Iya. Lu habis dari mana? Kamu dari mana? Siapa terus di mana? Terus naon mana ya tabir? Hah? Aing mah keur ngobrol ti tadi ge, si aing ge. Bijakeun ku aing sia teh ka warga. Emang aing melakukan apa di si RT teh? Ku si aing kadeuleu. Gandeng sia mah. Lieur sia. Jangan lupa bicara. Terkutuk sia mah hese. Lamun dina Indonesia masih diajab. Pokoknya mah ku aing kembali komedi. dibejakeun ku aing mah ka warga. Terutama ka Waibah. Tapi gak berpikiran. Si RT lila di. Geus ya. Iya. Dah lumayan gitu. Tuh, deh. Aing mah. Dan tadi lagi ada pinjam beas Aduh, si aing RT. jadi fitnah deui lah. Wah, RT itu sing balik kan pakai baju nasi teh. Atuh udah wah bikin ieu wah. aduh Kita namungkakeun dieu nya. fitnah deui wae. Geus lah, geus ija. Nah, itu omong kamu nyari masalah dia mah. Geus di gara ieu udah Biasa ini udah sore. ngomong jujur ya. Dibijakeun ku aing. Ngagorowok ti deui. seg lah eta mah urus nya. Urang ada burit. Iya, aku juga mau pulang gitu lah, udah sore. Maghrib. Iya, terima kasih ya. Ya. Saya doakan kemudian burung. Rek maghrib lah kacai. Ya, Pak ya. Ya. Balik ke headset teh. Kamu ngapain di sini? Liur, ayo balik. Hah? Beja. Ih, cokot. Udah loba beja. Tadi lain, saya masuk loba beja. Ayo balik. Kasih ya, loba beja lain. No. Kadang ayo bawa. Ayo balik seteh. Itu ini mah dibijakeun ku aing Ih, isin. Ya, dua lagi. Ulah loba omong kasih RT. Itu ada harjang aing kan si orang loba omong ka warga. Siapa masuk dileuwih-leuwihkeun. Soalna mun aing dibijakeun ka warga, rek sapijet kumaha eta panggawakan. Atuh pikir sih geus bisa tadi. Aing bagian adan gitu dulu. Si Daniel bener untung aya di dieu we kieu.
Keset beneran aing datang. Kedatangan Tuan Putri akhir. Bu Daniel. Aisyah keur naon? Keur ngorek, aya naon mana sarija? Tuh, euy. Aduh, Iku. Kasih suruh di kaleuweung. tah Daniel aing teh pandi mah teh boga lebokeun. Gitu. Tah Terus? tadi aing teh geus ngarunding jeung ibu-ibu teh. Kabehan ge ngabejaan. Datangan we si Daniel. Gitu. Nyempelkeun si Daniel, cenah si eta mah sok loba hakaneunana. Oh gitu. Heeh, matak aing sore-sore kieu ge datang we ka dieu. Geus ayeuna mah ngobrolna ulah bari mau ngareuna bari nangtung mah cang bari candukul tuh bisi erek cai aya cai mah. Aduh, haus Daniel aing di imah. Hayu ieu. Kita nginum-nginum. Ya candukul gara di dieu ya. Ya, di dieu. Nah, sok sing puguh tah aya cai. Ngan meureunan heueuh purakeun nama teh daya caina wungkul. Alhamdulillah. Alhamdulillah disuguhan cai ge aing teh Daniel nya. Terus Salaki aing teh usahana teh bagaikan air di daun talas nyaho teh maneh. ngagorolong. Nya kitu we dagang galedo teu puguh beak. Dagang cilok tinggal tanggunganana. Mencek aya tajong boga salaki kitu. Bedaan ge serba salah Daniel aing teh heueuh. Matak masing henteu-henteu ge kitu aing teh ye Daniel ekudu bejakeun mah. Heeh. Aing teh ayeuna teh sabab kumaha nya di imah eueuh lebokeun jang ke beurang dahar. Terus ya kumaha ka uing? Nya tadina mah kitu sugan lamun aya tales atuh. Ku aing jang aing kitu maksudna. Tepan urang katempo ku mana geus sarejah talis mah inget teu boga. Tah aya we sampe mah. Dari sampai mah aing sok kese ngalieur cenah ge. Becek di asih ge tadi ngomong ka Geus aing. montong aya mung talis mah. Iya. Aya eta bisi ari waluh arek ku hemkok. Ala tah keneh pan waluh mah atuh Daniel sia teh. Areuna atuh. Medan leuh. Mejeuna meureunnan bere Aing teh areuna. datang ka dieu teh naon bisa dilebok ku aing di dieu da cek di asih tadi cenah aya di si Daniel mah. Bisi hayang gedang tuh aya gedang atah-atah wae mah. Di sayur kitu dilalap ku aing. Lah atuh musing tuluy ge ku sorangan pantes ya. Tuluy ayeuna kumaha ya da eueuh tah meureun paling geunan aya mah teh naon sampe meureunan dinu aing kebon abing mah da sakieu-kieu na. Ngan tiraku atuh aing sebagai awewe kudu ngagali sampe ngarabut sampe mah Daniel da tenaga aing pan leutik. Nah, tiraku we mah nya sa ayeuna nu menta kudu pangalakeun deui nya hayang Ya, mah aing tadi bebas aing mah ala kok padinya. Geus mandi ku skincare, geus mandi susu, tiraku titah ngarabut sampe lieur. Atuh cai aing ngasusu mau ulah pake mandi ke aing wek di bawah susu mah. Ini bersih aing Yang di tinyu. kilap kuningna di kuning langsat. Gitu. Di bawah ka leuweung kita ngarabut sampe di mana pikiranmu Daniel? Ih, mejeuna geus karudang aing ngarabut sampe kudang dan heula amih wudu. Babari ngarabutna ge. Pikiranmu di mana Daniel? Deket pikiran urang mah. Sok sampe nu mana atuh Daniel atuh bere Aku ka aing sok. tinggal milihan sok ek nu mana. Ek nu itu, tak ek nu ieu tah ieu mah deukeut tah ek ieu. Tah kan bener lengger Diurap ka sampe. sorangan. Diurap sampe make kalapa heueuh. Bisi erek kalapana tuh kali ngalaju sok ngalah di ditu. Tuh, tengkal kalapana. Si mandu batur. Manyadu batur nu uing. Bener Daniel. Atuh cenah nu batur paling gaya nu moro meureun. Halus. Halus pemikiran kitu maneh Daniel. Heeh. Ya geus puguna ayeuna da geus karuhan uing ada kaayana aya di leuweung. Da piraku ku aing di bahanan Ya saya beli sana lain enak. Oh iya, beda bener. kita aing cang lebok, kamu lamun aing geus barang hakan wah anjir. Lain ieu mah Yes. baju tieu ti mana ya? Ti pamajikan Mang Pepen. Di bere. Oh sinar ieu. Ceng teu rada beda penampilanana. Ti pamajikan Mang Pepen kuat baheula cenah keur ngolah konser jeung Almanar. Sesa cenah. Ijah cenah Kenang-kenangan meureunnya. kenang-kenangan. Ijah ya acup teu kaangge cenah kanggo bi ijah wae. Atuh alhamdulillah aing mah nya. Oh, di tampanan we ya. Tampanan ku aing. Angger we tiba-tiba heula geunannya. Lah. Gitu. Kena ungukeun we cai aing teh kitu. Heeh. Alus langsung dipake. Atuh mun ceu aing kasih RT, haritakan ke maneh pos si dibere ku si RT mah beas. Ya si RT teh ayeuna teh keur ka Libanon. Keur ka Libanon terus kamari dagang ka Jepang mah teh dagang cuanki di Jepang. Heeh. Eta keur usum ieu cenah keur usum saju. Lah jika Jepang ai tadi panjang wing panggih si RT teh. Daniel.
Ini geus aya 4 bulan mah kemarin yang lalu. Panggih. Dagang cuanki ke Jepang. Ai ente sok ka mana wae. Saha? Ente sok ka mana wae. Cek si RT teh aing geus lila teh panggih jeung si Surijah aya cenah beas-beas mah bagian mah. Itu nyebutna teh. Ayeuna kalah jig-jig ka dieu ka aing mementahakaneun jig ka leuweung, aing menta dahareun mah jigna ka ieu mah lain ka leuweung. Iya Daniel, nunggeus-ngeus ge kajadian nunggeus-ngeusnya aing dibere cenah ku sia teh. Di tanggal kalapa ada sisar teh mah di tanggal kalapa ngadon di kieu-kieu Pak, bujur aing. Oh, gitu. Aing ngareuna beurna. Nih. Berarti Ayan deui beurna. kan kaburu aya sisar kieu. Oh, ka tanyawan sarkil. Si eta ieu apa sorangan si Sarkil mah riweuh. Tadi mah ku aing tipukeun ka lapana ka si Sarkil. Kaburu indit. Komumun ku aing kanyawan malah dialungkeun ke balong meureun. Sia mah menta aing nyaho Daniel. Teh ngasaan paling kitu. Lah. Sekalian jeung RT na. Nya. Geus sok erek mah kop hayang mah sampe mah aya kop bisi erek mah. Berat Daniel. Ih, sok. Duh, Berat goblok ajaran atuh ku sia. sok gerak ye. Ih, Gerak, atuh sok, cuca aing gerak, nya. sok, gerak, Cuca aing sok. ge sia mah. Iya. Ih, sok gerak ye rambut kuing dibantuan. Sok. Sok ya dewe. Geus ya berat ye mah. Lihat tadi sama jeung rumpah rampas sia mah. Ih, Nanya rumpur ram, Iya. papan aing bantuan, pansisnya bantuan. Doh lah, kayak Tapi bisa- geus nu mana tuh nu mana? bisa aya batur. Itu erek itu. Letik atuh ambil berat teuing. Kan ieu Daniel ya, letik. Heeh, sok atuh. Ku aing. Heeh, sok Aduh, sorangan. siap. Sok kebantuan ku aing teh dia. Nah, gerak. Aduh. Kasih mah bari cebak-cabak ke head. Doraka astagfirullahaladzim. Tuh aya Wah Haji isin. Dulu. Awan tuh bak sabar. Alhamdulillah. Haji punten. Iya gerak si Surijah jeung Ningali tah Wah Haji kelakuanana tah bari jeung cubuk Lajen cabak. baramain gerak. Ka mana Wah Haji? Beri kapayun. Udah kapayun. Iya Oh, cenah hoy, dia tuh enggak. Siap hoy. enggak? Kapayun kan bisa Oh. pengawasan. Oh, mohon atuh mangga sok. Ya Pak Haji nya. Geus awas ku aing atuh lah. Kawan halangan wae. Apa teh? Ya mah. Sok dibantuan ku aing. Cabak bujur. Dibantuan Daniel ku aing. Lain bantuan cabak ieu. Pikiranna ulah kotor geran. Pikiran sing bersih. Sok Beneran. Ran. Sok sing bersih pikiranna. Gerak. Tuh, dibantuan ku aing kita naga tuh. Ai Tuh, jah. Wah, bisa kieu. cekap Daniel atas abi mah atas gede kieu ge cekap. Kop. Atas. Duh hatur nuhun pisan ieu Daniel. Pang ieu atuh Geus panggul jeung ieu. pangnyacageun Daniel ieuna pangnyacageun sia teh atuh. Lumayan. Yang para belauk naon ka ditu. Jung. Ya kieu. Heeh. Atuh pangalakeun atuh isuna daunna atuh Daniel sia teh. Kan butuh lain boga lauk lain di mah. Eueuh teu boga. Berat Daniel aing teh perempuan goblok. Berat. Aing capek-capek pengalakeun. Nah, kitu. Jung, geura balik lah. Nuhun sayang jeung sukunya. Awas yang yang deui ka wing. Gandeng saya bijakeun ka Pak Haji tuh sia. Awas. Daniel nuhun. Rajen teh si Surijah jor-jor ka dieu. Daniel Jor atuh mana katanen ka aing. jalan ke mana ya? Teuing lah. Jor geura balik lah kadinya. Tadi sia datangna ti mana? Jalan dia. Tak ke hadap we kadinya. Sugana ti gorolong. Lah aing mending balik ke jor-jor ka dieu hayo Surijah ngeganggu ka aing keur boga gawe ge. Waras.